geus nyebar di mana-mana, kapencara di kampung rejeng di kota, ngadu milik dagang nate sapayuna, boga gelar katelana kaki lima, pangruat nak pangpangna dagang di kota, resikona sok loba anu marenta, loba karci sungguh aneh tapi nyata, pajar genteh eta SK wali kota. Duit can manggih tukang pajak geus nagih, barang can payu karasana rada lesu, tisen pisan can aya nu ngararisan, sok rajeun bingung rarasaan asa linglung, karek ngampar tapi beteung geus lapar, bati ngalengis piraku ngajual jinis, sok rajeun aral dagangan tuluy diobral, sanggeus diitung ari pek teh boga untung. Jeung tibatan dagangna ider-ideran, leuwih hate jadi pedagang emperan, tahun kali milikna sok kabeneran, rasa bunga lamun rek nincak lebaran, boga rasa ayeuna mah da geus umum, sabab itu lewenang kudu ngamahlum, mun keur suwe sok rajeun digusur tibung, pajar genteh ya zaman milenium. Lamun geus beurang can aya nu meuli barang, maju ka sore nu meuli sok hare-hare, sok rajeun ambek nafsuna setaker gebek, mun di pikiran maka jadi penasaran, lamun diuli dina dagang ngadu milik, sumangat tempur ngabela rasiko dapur, ulah susumbar dina hate kudu sabar, tong jadi catur milik mah aya nu ngatur.